Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana kabarna sehat? Dina dinten ayeuna urang lebet kana pengajaran tilu nyaeta temana kasehatan. Anu kahiji nyaeta nyarita deskripsi. Nyarita deskripsi nyaeta nyaritakeun kaayaan anu sabenerna luyu jeung kaayaan hade atawa goreng. Dina nyaritakeunana teh kudu nyata pisan. Dina bahasa Indonesiana yaitu berbicara deskripsi yaitu menceritakan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan baik atau buruk, dan dalam menceritakannya harus objektif. Titenan contohna atawa perhatikan contohnya. Di sekolah kuring dilaksanakan kegiatan bebersih lingkungan sekolah. Nu diberesihanana teh lain kelas bae, tapi sakabeh pakarangan sekolah. Kagiatanana sok dilaksanakan dina poe Sabtu. Sakabeh murid diwajibkeun milu kagiatan bebersih. Kitu deui kapala sekolah, ibu sareng bapak guru oge ngiringan. Paragraf tersebut merupakan nyarita deskripsi, karena jika kita perhatikan paragraf tersebut sesuai dengan gambar yang ada. Nah, dari paragraf tersebut kita bisa memberikan komentar, baik itu komentar yang baik ataupun komentar yang buruk. Komentar yang baik diantaranya yang pertama, kegiatan bersih di sekolah hade pisan utamana keur ngarojong kesehatan. Yang artinya kegiatan bersih-bersih di sekolah baik sekali terutama untuk menunjang kesehatan. Yang kedua, sakabeh murid wajib milu bebersih. Nuduhkeun sakabeh murid mibanda tanggung jawab dina kabersihan. Dan yang ketiga, kepala sekolah sareng ibu guru ngiring bebersih. Nuduhkeun kabersihan teh lain kewajiban murid bae, tapi kepala sekolah sareng guru oge ngaraos tanggal walar. Nah, itu contoh komentar yang baik. Nah, sekarang coba perhatikan komentar yang kurang baik atau komentar yang buruk. Dina kegiatan bebarengan sok aya murid nu malah heureuy nu balukarna bisa matak cilaka. Yang artinya dalam kegiatan bersama terkadang ada murid yang malah bercanda yang akibatnya dapat menyebabkan celaka. Nah, sekarang nyeritakeun babandingan atau menceritakan perbandingan. Jika kalian perhatikan di gambar ada dua orang anak laki-laki yang bernama Hisyam dan Galih. Hisyam pakaianna kotor, manehna geuningan bae. Jadi Hisyam itu pakaiannya kotor dan dia sakit-sakitan. Dan sedangkan Galih pakaiannya bersih terus manehna tara geuningan. Nah, Galih itu pakaiannya bersih terus dan dia tidak sakit-sakitan. Nah, kita dapat memberikan komentar baik itu komentar kebaikan ataupun komentar keburukan. Contoh komentar kebaikan. Kebiasaan Galih make pakaian nu bersih hade pisan, sabab pakaian nu bersih bisa ngajarikeun awak jadi tetap sehat. Yang artinya kebiasaan Galih memakai pakaian yang bersih baik sekali, sebab pakaian yang bersih dapat menjadikan badan jadi tetap sehat. Sedangkan contoh komentar kagorengan nyaeta kebiasaan Hisyam make pakaian nu kotor kurang hade, sabab pakaian nu kotor bisa nimbulkeun penyakit. Nu artina kebiasaan Hisyam memakai pakaian yang kotor kurang baik, sebab pakaian yang kotor dapat menimbulkan penyakit. Saterusna nyaeta ngabandungan. Kahiji nyatet hal-hal pokok tina amanat. Pek petakeun. Barudak ngajaga kesehatan teh pohara pentingna dibandingkeun jeung ngobatan saentasna katerapan ku penyakit. Yang artinya anak-anak menjaga kesehatan itu betapa pentingnya dibandingkan dengan mengobati setelah terkena penyakit. Nah, dari sana kita dapat menentukan hal-hal
pokok dari amanat. Tina nasehat aya hal-hal atau amanat pokok nu rek ditepikeun nyaeta kasehatan pohara pentingna atawa kasehatan teh penting pisan. Nu artina atau yang artinya kesehatan betapa pentingnya atau kesehatan itu penting sekali. Nu kadua, nulis isi amanat. Perhatikan perintahnya. Perhatikan amanat di bawah ini, kemudian catat pokok amanatnya dalam beberapa kalimat. Bapak Kepala Sekolah dina upacara masihan wejangan. Bunyi wejanganna nyaeta kasehatan teh pohara pentingna keur urang sarea. Urang kudu ngajaga kebersihan lingkungan sekolah ti mimiti kelas, pakarangan jeung sabeunana. Lamun lingkungan urang bersih, tangtu urang moal katerap ku rupa-rupa panyakit nu dibalukarkeun tina kotoran. Nah, tina wejangan di luhur aya pokok amanat di antarana kasehatan teh pohara pentingna, urang kudu ngajaga kebersihan lingkungan jeung lingkungan nu bersih moal katerap ku rupa-rupa panyakit. Selanjutnya adalah latihan atau pancen. Yang pertama halaman 64 berdasarkan gambar di halaman 62, yang kedua halaman 68, dan yang terakhir adalah halaman 74. Oke, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.